Sok sanajan jari tujuan hitan Kang Dedi lain ngan sakadar ngagugurkeun kewajiban ngislamkeun anak lain, tapi tujuan nyunatan budak rek nitah ibadah. Ya lo bantu salah kafrah. Beres hajat nyunatan nepi ka 3 peuting. Hajat abreg-abregan begitu tinggal capek reureuh ditanya nu hajat geus beres nyunatan budak beres. Gugur kewajiban budak geus diislamkeun. Aing geus disunatan geus dihajatkeun, pajarkeun geus diislamkeun, dididik ku inung bapana kana agama henteu, dianterkeun ka kiai henteu, diantep bodoh eta budak dina agama. Maaf Kang Dedi, mubadir duit puluhan juta dipake hajat nyunatan anak, lamun budak geus disunatan teu dibauhkeun ka Allah ka Rasulna, ulah waka di akhirat eta budak bodoh ngagusur indung bapana ka neraka. Di dunia keneh bakal karasa akibatna. Ayeuna geus loba beja teu saeutik kolot mulai nyarari hate ku anak-anakna. Pelangi-pelangi ganti mengaji. Mengaji barokah jiwamu, marah pusing kacau ilang karenamu. Allah Maha Agung penuh kasih sayang. Mengaji cinta Al-Qur'an. Eta ngadidik lagu kitu. Datang bapakna, "Peureum Jang, abah ge boga lagu matematika, dengekeun Jang. Ji jeung hiji jumlahkeun jadi 2, lamun bisa ngaji engkena bisa ngadua." Itu kan lumayan matematika eta. 2 jeung 2 jumlahkeun jadi 4, mun bisa ngadua engke bakal menang berkat lumayan. 4 jeung 4 jumlahkeun jadi 8, mun loba berkat moal bese barang hakan lumayan. 8 jeung 8 jumlahkeun 16, sabeubarangakan pasti bakal awet beas lumayan. 16 jeung 16 jumlahkeun 32, mun geus loba beas bisa mere kami toha alus. 32 jeung 32 jumlahkeun 64, bageur kami toha pamajikan bisa 4. Nah eta. Gelis Akang Ridho Nyai gelis dangdan. Jang Akang meureunnan eta teh. Atuh muhun kanggo Akang. Salaki ridho ibu dangdan gelis, maka karidhoan Allah tamplok ka ibu. Hei Mimin, hei dangdan ngagelis lain jang batur jang salaki, sehingga salaki ridho, maka karidhoan Allah tamplok kanggo ibu. Alhamdulillah. Leres Akang ridho Nyai Akang ridho. Lain ngomong-ngomong jamu-jamu Akang pesanan Akang mana? Eta dina meja Akang. Geuning ye 2 gelas, nu hiji nu abdi Kang, nu abdi sari rapet, nu Akang kuku Bima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdhalih. Katirisan engap katirisan leheung nu seragam mangeuna. Tega ya tega. Jadi teu mere jaket eta teh. Eueuh. Sadajan dilajeng nyunkeun bangku digentos bae lah. Bangku plastik sim guring mah. Ieu mah jadi eungap
nyod. Asa nyileung-leung. Benten. Ieu managen ya. Nah, teu di luhur teuing ieu teh. Sekalian panggungan di gunung di ditu jadi nyiksa aing ieu mah. Semua udang kering disiksa ya ku si Dedi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdhalihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم فإنهم مخلوقون بغير مخلوقين. وقال شيخ تاجودين السبخي والشكر المنعم واجب بالشرع اللهم هداية للصواب. Pengatur waktu penata acara kusim kuring dipihormat. Kunaon protokol dipayunkeun. Sabab si Asep Mubarok moal naik-naik kana panggung, lamun teu dititah ku protokol. Makana diheulakeun eta. Nepi ka isuk kuring di imah we di ditu. Moal ngaji-ngaji. Wabil khusus para alimil ulama, para kiai, para asatid, guru-guru urang sadayana anu sami nampa hadir di haflah mubarakah, anu sangat dimuliakeun tur diutamakeun. Kunaon para ulama, para kiai, para asatid dimuliakeun, diutamakeun. Maaf, urang moal apal Islam jeung eusina. Urang moal kenal ka Allah jeung ka Rasulna. Urang moal nyaho ibadah, moal nyaho ruku, moal nyaho sujud. Lamun syariat teu aya nu ngenalkeun Islam jeung ajaranana ka urang langsung melalui pesantren, melalui majelis taklim, melalui madrasah, melalui pengaosan-pengaosan, lewat lisan para ulama, para kiai, para asatid. Hakikat hidayah taufik ti Allah anu tos nancebkeun cahaya iman jeung Islam dina hati urang. Hakikat aya perjuangan besar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehingga Islam ti Mekah nu sakitu jauhna dugi ka dusun Pahing, desa Sukamukti. Padahal urang pendak jeung Nabi can pernah ningali wajah Nabi, can pernah nguping suanten Nabi, can pernah. Tapi kunaon dina hati urang nanceb rasa iman cinta sakitu hebatna ka Nabi. Wasilah sababiah aya perjuangan para ulama, para kiai, para asatid anu geus nyampikeun Islam ka urang. Hakikat hidayah taufik ti Allah. Leres teu? Leres teu? Termasuk ayeuna urang ngariung di dieu. Jujur da ceuk nafsu mah mending di arimah ieu teh.
Ponung geus 3 poe di Gararawe. Ngabantuan si Dedi. Beda wajah-wajah lagi. Wajah bayareun wungkul. Awas ya Dedi. Bisi ngabring nararagi. Ya Allah ya Rabbana, ieu teh cara rape dulur baraya teh. Hayang nama ngarahuh di imah. Termasuk ibu-ibu jauh-jauh hari di ka dieu da cek nafsu mending di imah. Yang non ini ka pangajian ka tiris-tiris. Pan iman hudang dina hate. Tuh mempengah jijono ngayakeun pangajian. Ayo berangkat bro. Peperiheun saminggonan tara hadir. Cicing di rumah sa cicing. Di rumah saminggonan tara hadir cicing. Ulah luak lieu. Eta mencurigakan kitu ngaranna. Atuh syahriahan tara hadir. Tuh nu hajat ngayakeun pangajian hayu milu hadir. Cek iman. Cek nafsu ulah. Mending kene sare di imah reureuh. Iman ngajawabkeun bae. Tunduh oge, tetep rek milu ngaji. Cenah bari ngaji, bari tunduh, sare teu masalah. Mentak tong aneh di pengajian sok anu sare. Tong aneh. Eta geus kabiasaan. Biasa bae. Teu kudu riweuh teu kudu. Anu geus tararunuh masare bae. Ban kuring meresep, lamun kuring ceramah anu hadir kabeh sarare. Berarti kuring balik teu kanyahoan. Nu penting si Dedi ulah sare eta nu penting. Bahaya si Dedi sare. Lain masalah amplop lain. Eta bisa di TF eta mah. Urusanana berkat eta. Kardus urusanana mah. Sebab trauma pernah kuring ceramah 2 jam balik lengoh teu babawaan. Atuh panitiana sare riweuh pan eta. Geus Dedi cicing dirinya Dedi. Bisa sare si Dedi. Iman anu menang, cek nafsu ulah, yang naon siang ngaji mending cicing di imah kalapar-lapar. Mending cicing di imah malapar tinggal ka dapur. Iman maksa berangkat. Cenah lapar, ingat nu hajat ngejo. Aya apaan aya? Aya, eta ditutupan keneh. Buang geus kosong. Aya keneh aya. Aya, ece tenang aya. Tuh itu ibu-ibu langsung luak li kena meja makan. Keheula aing ge encan tenang. Alhamdulillah. Jadi iman anu meunang. Apal kana hikmahna tolab ilmu, bakal dipanjang umur, digampangkeun rezeki nu halal berkah jang bakal ibadah. Ti saha? Ti penyampaian guru-guru urang para ulama, para kiai, para asatid. Berarti aya jasa batur ieu teh. Leres teu? Leres deh. Makanya yuk kita belajar menjadi orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang baik adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain. Bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Setuju? Sing bisa nyeun jasa ka batur, ulah pinter ngadaharan jasa batur. Leres deh. Makana tuh panggih jeung guru, jeung ustad, jeung kiai di jalan. Kirang bara atau mere rokok. Nanya-nanya atuh. Ieu panggih jeung ustad jeung guru ngaji di jalan teu nanya-nanya acan. Bahkan panggih di jalan mending ngabalius siga panggih jeung Bang Emok. Aya di dieu nu kitu. Bang Emok aya di dieu. Teu aya nya. Teu aya but aya nu ngaku. Alhamdulillah. Atau panggih jeung kiai kirang berananya. Ieu mah boro-boro ngabalieu sieun panggih jeung musuh. Ya Allah ya Rabbana. Punten Ibu Pak. Hasil didikan para ustad, para kiai, anak-anak kurang di pengajianana jadi saroleh, jadi ahli ibadah, akhlakna mulia. Lamun geus aya santri meunang ngadidik kiai, ngadidik para ustad di majelis, di madrasah, di pasantren. Jadi budak ahli ibadah, jadi budak anu soleh. Jujur, indung bapana nu kabawa mulia ti heula. Leres teu? Indung bapana nu kasebut mulia ti heula. Anak saya teh meni rajin ibadah, meni pasehat maca Qur'anna, akhlakna mulia. Anak si Edi
Si Edi nu disebut. Cek masyarakat teh kumaha eta si Edi ku bisa mamagahan anak. Pajarkeun menang si Edi. Eta ustad nu ngadidikna mah teu disebut-sebut. Tapi giliran aya oknum, ya punten ya mah oknum santri goreng akhlak, belegug, bedegong, sombong, maaf, indung bapana teu kabawa goreng, tapi kiai nu jadi guruna kabawa goreng. Santri ti mana eta mun sombong? Biasa kiai eta. Cek kiai aing teu mais teu meulem. Giliran goreng kabawa. Makana kunaon santri baheula loba nu jadi ulama besar. Santri-santri baheula loba nu jadi kiai masyhur sabab santri baheula mampu ngajaga akhlak. Ngajaga nama besar nu jadi guruna. Eta menang ridho tinu jadi guru. Hirup di mana bae eta santri bakal manfaat yang maslahat pikeun umat. Kitu sabab ngahargaan sanad keilmuan. Makana pentingna santri eta kudu mampu ngahargaan sanad, ngahargaan guru. Laulal isnad laqala masya'a. Moal jadi kiai, moal jadi santri lamun teu boga guru, teu boga sanad. Sa sanadna tuh guruna di mana di pasantren. Makana ulah ngagogoreng guru, ulah mutuskeun silaturahmi ka guru, bisi teu manfaat ilmu. Eta penting ngahargaan guru, ngahormat guru teh. Sakalimat anu disampaikan ku guru tong sakalimat sahurup nu disampaikan ku guru ka urang jang nyampurnakeun doa, nyampurnakeun amal ibadah, maka itulah orang tua kita urusan akhirat. Bapak urang di akhirat, guru teh. Tak doakeun para ulama, para kiai, guru urang nu area di dari khususna ieu. Sini paranjangkeun yuswana, ditambi-tambi sehat walafiat, tambi-tambi barokah ilmuna, tambi-tambi milik rizkina, tambi-tambi istrina. Ya tuh kudu riweuh. Biasa bae antara ya dan tidak. Ya amin, tidak cicing. Itu nini di pengkertos calang aprek amin teh jadi kunaon eta. Asa kagok neuleuna. Ieu lalaki satuju. Bari luak liuk, sieun balik dicakar meureunana. Ibu-ibu satuju. Rek henteu rek satuju atuh sia teh. Nunung tati setuju. Nah si Asep can naon geus ngabahas nu kitu. Ulah nyalahkeun si Asep, ulah nyalahkeun kiai. Pan aya parentahna ti Allah. Ai maca ayat Quran teh ulah diliwat atuh geura. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wasulasa tah eueuh apal bari calang apa tapi kunaon sia make izin kana ayat eta tapi Asep kan teu sapotong eta ayat lamun mampu adil seuk lamun teu mampu adil hiji ge cukup leres teu lamun teu adil hiji ge cukup mampu Asep ieu mah opat oge berarti Superman eta lalaki. Ya marek 3 Asep gentleman. 2 Asep real man. Laki-laki nyata. Ya mah hiji we Asep diawet-awet cemen. Teh mah aing ketuana. Nu can kawin-kawin no comment. Ya Allah, hiji ge cukup lamun teu mampu adil. Bo. Tuh rada maksakeun ngajawabna ge da nek ka aing beureunana. Bo. Tah kitu atuh semangat. Keun doa nu terakhir lawaka daripada kuring turun ceramah diluluh nini. Urang doakeun ya para ulama, para kiai panjang yuswa sehat wal afiat, berkah ilmu, berkah rezeki. Dipaparinan turunan anu saroleh tur solihah anu mampu neraskeun perjuangan anak amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bilusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri kersana Bapakku, aya Pak Kuwu nah hadir. Mana paling mana?
Masya Allah. Aduh hampir patuker eta. Siga guru kuring di pasantren. Kitu wae sorbanna teh. Pak Kubu tiris. Terus teh dibikin ke aing sorbanna. Doakeun Pak Kubu sing sehat panjang yuswa amin. Jadikan pemimpin anu amanah. Khusus ka Sohibul Bait kersana Bapak Haji Jono beserta Ibu Hajah Acih. Hajah Acih. Mana Haji Acih teh atuh? Haji Acih na aya? Di mana? Di rorompokna. Tebih teh dia. Alhamdulillah ya acara tuh ujug-ujug terjadi tanpa melewati proses. Non proses nasib aya perjuangan aya pengorbanan. Perjuangan anak tos lami kersana Pak Haji Jono, Kang Dedi ngondang ka Sim Goring, bahkan acarana berebet ngaji cenah bari ngabubungah masyarakat, arek ngondang Kang Dadan. Dadan mana Sunandar Sunaria telepon buru-buru lah. Telepon alhamdulillah tadi ge video callan yang Sim Goring. Peuting tadi maneh ieu urut-urut manehna peuting ieu teh. Entak masih keneh haneut ya urut bujur sinden ieu ya. Haneut keneh dadan. Alhamdulillah Sim Goring teh asa-asa jeung keluarga besar Abah Asep Sunandar Sunaria. Komo Dadan mah. Emang rada rajin Dadan. Asal jam 2 teu aya jadwal kemana-mana. Jam 2 tengah malam sok nga-WA. Aya diajar ngabenahan babacaan ayat Quran. Rada rajin eta. Dimimiti Fatihah. Bah bisi salah tajwid mahrojna sok Dadan ayo. Alhamdulillah. Udah rajin, Sim Goring sok di elingan, ngawayang jatuh sok pembacaan ayat, sing bener. Naon sababna huruf hijaiyah beda jeung huruf abjad. Huruf hijaiyah mah kudu bener pembacaan tajwid makhrajna. Naon sababna huruf hijaiyah lamun salah ngucapkeun makhraj, salah harti bahaya. Bil ahdu fit tajwidi hatmun lajimun falam yujawidil Qur'ana asimun. Hati-hati Dadan. Nyoba rek diajar ayeuna mah. Alhamdulillah rajin tah. Si Ohang nu rajin teh tah. Si Ohang. Jam 1 tengah peuting. Bah, rek setor ayat si eta. Si Ohang Dadan setor ayat. Alhamdulillah rada rajin. Rajin belajar kembali tajwid jeung terutama makhraj eta. Sabab penting makhraj Quran mah. Teu sembarangan diucapkeun. Bisi salah harti gitu. Alhamdulillah. Nuhun cenah. Sok dakwahna etakeun keluarkeun dakwah. Tah Dede kabejaan Dedi teh. Jeung Dadan kenapa ngan beda peuting keteuna naon dihijikeun bisa patuker amplop. Sabab boyang golek leuwih gede duitna. Aing mah leutik. Lumasa. Daing teu moal gendang aing. Eling Haji Jono sia teh. Alhamdulillah. Eta perjuangan. Di samping perjuangan aya pengorbanan. Non pengorbananana harta, tenaga, pikiran, ieu dikorbankeun. Harta dikorbankeun hajat ieu teh. Aya tenda, aya panggung sok ieu gedena. Aya mubalik leutik. Percis tari make helm. Alhamdulillah pan ieu teh lain si Dedi, lain nu batur ieu teh. Kameramen sagala rupa aya, sound system sakieu hipuna. Aing kababawa ngeunah aya kieu teh ya. Biasana masuk eungap aing ceramah. Salonna leutik. Tinggi sabaraha. Bu aing ge eleh harga ku salon aing ge ya. Geus curiga deui wae aing. Nah, eleh ku beusi aing ieu teh. Dedi, sia teh mikir atuh Dedi. Da aing teh jelema, Dedi. Ulah eleh ku salon.
Alhamdulillah. Harta dikorbankeun da lain nu Dedi, lain nu Haji Jono. Nu batur ieu teh. Salon tenda panggung, geuning dipasang di depan dibayar. Make hartana Dedi. Alhamdulillah. Harta dikorbankeun, tanaga dikorbankeun, dulur baraya tetangga milu ngorbankeun tanaga. Ngebebenah ieu tempat encan nu masak. Masya Allah. Ti isuk eta nu masak. Ti isuk ti mah. Hah? Ti kamari? Masya Allah jadi kanyahoan. Masakan basi disuguhkeun ka aing. Atuh bieu cek si itu tuh di kamari cenah. Pan jadi kanyahoan. Haji Jono lain cek si Asep Mubarok, lain cek si itu tadi masak di kamari. Berarti basi dikaingkeun tadi. Masak deui nu bener Jono ah. Nyiksi kana mah di kamari Asep masakna tadi gitu. Geus dijelaskeun. Tanaga dikorbankeun, pikiran dikorbankeun. Dedi Haji Jono geus dagdugdug pikiranana. Komo eta ustad itu tuh Ustad Fikri mana tah? Nah Ustad Fikri aya keneh teh. Ka mana? Ustad Fikri eta nu nganter tah. Nganter Haji Jono ka Cikampek. Ustad Genut eta. Aslina orang Karawang eta. Alhamdulillah. Dan ibu na tadi di Kuningan bendernya Ustad Fikri tanya. Mana? Karang Tawang mohon. Alhamdulillah caket Mama Obah di ditu Panti Dengklok. Asal nama. Alhamdulillah. Ayeuna di dieu. Dak digdug. Sieun si Asep Mubarok teu datang. Ya Allah geus 3 poe ka tukang geus. Dedi ongko, Haji Jono ongko, Ustad Fikri ongko, nga-WA nu nelpon, nirungsing aing. Geus mah gering mikiran panyakit. Tadina moal jadi datang Jono moal. Ngan teu tega nempo Haji Jono. Infusan ge tadi dicabut melohor, keun bae teu nanyakeun ge. 3 poe diinfus, ya Allah. 3 jadwal batal kabeh. Dibikeunan ka batur, pemilik batur hiji batur. Untungnya kararosong. Aya mau balik kosong. Wayahna meluncur ke Sukabumi gitu. Daerah Sukabumi hiji, kamari teras daerah Ciawi, teras daerah Cisaat Sukabumi. Wayahna berangkat ieu ke diinfus keneh. Pas mikir tadi isuk piraku ieu ku gagal deui wae. Atuh aing teu boga duit. Mikirna mah kajirinya Jono aing teh. Eleh ku duit mah panyakit ge bener. Ayo we dibikeunan ka batur ku aing jadwal ieu. Geus lah cabut dokter ya. Infusan ka mana Pak Haji? Kuningan. Da DP na geus beak ku aing. Era. Atulah ayo bismillah, geus bismillah. Pada asar nyiapkeun mobil. Atuh panteu 3 poe ka tukang. Dedi ge geus nyahoeun aing gering. Sieun teu datang ya Asep Mubarok sieun teu datang. Geus nga-WA wae geus kring deui. Geus pabeulit aing narimana. Dedi kring. Bah ulah hilap 3 dinten deui Kuningan. Panjang ngabales atau ingker diinfus leungeun isuk-isuk kering Ustad Fikri dititah meureunnan ditah ku Haji Jono bah sonten angkat teu sabaraha jam baraha we bebas pusing digitukeun ceun aing teu datang 3:30 beres salat asar nyiapkeun mobil cek supir bah jadi berangkat jadikeun ayo niatan silaturahmi jadi ubar insyaallah. Sumkuring makadinya bae. Silaturahmi jadi obat geus. Ku dokter geus diwasilahan. Cek tes.
Ayi baterai sesa teh kieu. Asa bubarok bagian sesa teh. Panggung sesa. Mik sesa. Kayak disebut acara inti. Bo. Nah. Anyar baterena. Tadi atuh. Bo. Dikorbankeun pikiran dak digdug dedi sieun saya bubarok teu datang. Sim kuring 3:30 geus siapkeun mobil ek berangkat ka dieu. Rek naik suku sabelah kana mobil kering. Jono. Bah, di mana posisi karak naik suku sabelah. Atuh kuring karak naik rek berangkat kana mobil. Geus kumaha deui ngajawabna pira ku kudu dipoto mah suku aing. Jang bukti. Bior berangkat. Begitu nyampe ka dieu Ustad Fikri bunga da eta nu dititah. Sieun dikekesek ku Haji Jono meureunna. Begitu turun eta Ustad Fikri tadi blek. Kok mau Jono mah tadi dirinya tak di imahna. Salaman Haji Jono. Karak nyaho eng kalakuanana Haji Jono. Nyaho eng sifatna ieu mah. Haji Jono teh resep nyium lalaki. Atuh aing jadi korban pertama tadi. Jono, Jono nyosor deh. Ulah sakali-kali deui Haji Jono nyium kitu ka aing. Aku geli tahu. Tina perjuangan pengorbanan harta tenaga pikiran dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia. Naon ngaran bungkusanana? Pangajian. Pangaosan. Ari pangajian tina kalimat pangajen. Naon hartina pangajen? Harga. Disebut deui ieu pangaosan tina kalimat pangaos. Naon hartina pangaos? Harga. Pantes aya jaminan sing sajalma nu ngalengkahkeun sampean menuju majelis taklim maka eta sarua jeung jalma nu keur mapai jalan ka surga. Pantes aya jaminan sing sajalma nu ngalengkahkeun dua dampal sampean menuju majelis taklim ngariung jeung para ulama, para kiai, para asatid balikna menang ilmu, menang doa, insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah. Lain amin, amal. Amin, amin. Reupeun imah aya rutinan ngajedog di imah teu init-init. Aya nu kitu aya. Aya nu kitu aya. Salaki sia. Maaf lain jak ibu-ibu ieu mah lain jak lalaki nu hese diajak ngaji. Ibu-ibu mah ulah diomong. Urusan pengajian ibu-ibu paling kompak di mana-mana. Daya kacape ibu-ibu mah. Isu-isu kayak pengajian hadir ibu-ibu mah. Belaan pagawean di imah numpuk ditinggalkeun. Cucian seusehan numpuk ditinggalkeun. Ke nyeuseum mah balik ngaji aya nu kitu aya. Tah denge pepen. Bahkan anu nekat ibu-ibu mah ke pengajian mah moal seusehan. Rek nyeuseum kiai sia eta mah. Ye nu susah ieu wong-wong lanang. Lalaki nu susah. Entah kuring di Cikampek ngayakeun syariah antara loba ngondang bapak-bapak. Oloh undangan. Sebarkeun 100 ka bapak-bapak nu datang 5-an. Aki-aki kabeh. Ngobat molor nu hiji batu. Ngobrol jeung karpet di majelis. Mending ngondang ibu-ibu. Cukup satu undangan ke satu desa. Nu datang 1000. Pinuh ibu-ibu majelis. Pinuh. Hebat. Kompak di mana-mana. Teu olok undangan ibu-ibu mah ngan olok kejo. Eta masalahna. Teu kop ngasongkeun kadaharan ka ibu-ibu. Teu ngitung menit detik ledis. Lah minang kerak diasongkeun sehat. Hilang dari peredaran. Makana ulah aneh, ibu-ibu mah balik ngaji tasna ngadadak lalintuh.
Atuh panon mamolotot ka kiai merhatikeun. Leungeun sibuk ngatur sleting tas. Cau liwat tewak bebeskeun sleting. Jeruk liwat tangkep dedetkeun sleting. Nepi ka piring panitia leungit ka bawah. Mun nyuguhan bapak-bapak mah awet. Dieu di jero imah. Dedi aya gigireun Haji Jono araya. Tad Pikri araraya. Jeruk cau awet kararieu tah. Lalaki maluak lieu. Eta teh modus. Ningali batur meleng. Batur we meleng, cau leungit hiji. Di kantongan. Di kantongan Ustad Fikri. Kira sok terpercaya. Kodok di kantong calanana. Pasti aya cau. Cau raja. Ya Allah. Ai lalaki di mana-mana. Sok main kantongan wae. Tapi ibu-ibu mah leuwih dedet tasna. Tapi tetap nu paling kompak di mana-mana ibu-ibu pengajian. Alhamdulillah. Sing sararehat paranjang Yuswa istiqomah amin. Ngan lamun ngajar ngaji, maaf ibu, adem keneh ngajar bapak-bapak daripada ngajar ibu-ibu. Ngajar ibu-ibu mah rocet. Kiai mah kiai dihareup ngabahas fikih. Nu duaan di juru ayo ngacablak. Milu ceramah ngomong-ngomong tiung batur. Lamun ngajinya bapak-bapak mah adem, tenang, sunyi, senyap. Tegandeng bapak-bapak mari ngaji dam halolor. Sabab bapak-bapak asup ka majelis luak liuk. Neangan tihang jeung tembok. Jang naon Asep, jang ngatur strategi. Strategi naon nempelkeun tonggong kana tembok. Lamun tonggong nempel kana tembok dilanjut strategi kedua. Nilepkeun sirah. Tek. Damai bapak-bapak mangges. Tiap balik ngaji mau dahdir bae. Tapi tetap nu paling istiqomah ibu-ibu paling kompak di mana-mana. Sing paranjang Yuswa, amin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Khitan adalah ibadah. Ngan ibadahna kategori ibadah nyeri. Sering ngejelaskeun ibadah cek budak santri kabagi 3 kategori cenah. Hiji aya ibadah dibarengan capek, 2 aya ibadah dibarengan nikmat, 3 ibadah anu dibarengan ku nyeri. Hiji ibadah dibarengan ku capek, naon Asep haji umroh capek. Sabab ibadah fisik. Aya tahun ieu anu ibadah haji di desa urang palurah di dieu paku name darongkap salamet sadananya. Sing mabrur sadayana amin. Anu teu acan nasib sing darara nasib ye. Hayong tiasa ka ditu hayong. Hayong ziarah ka Rasulullah. Sing dinasibkeun saumur hirup sakalima atuh bisa ngarasakeun nikmatna sujud hareupeun ka Abah. Sing bisa ngarasakeun nikmatna maca sholawat di peuneun makom Rasulullah SAW. Hayong kana ditu hayong. Sing nasibnya tos dalalap tar acan. Acan atuh pantes teu init-init. Daftar. Daftar atuh daftar. Saya pan make duit aya nu gratis. Kasaha ka Allah daftarna. Nu gaduh Mekah Madinah Allah. Lamun cek nu bogaan aku kudu berangkat sanu bisa ngahalangan. Boleh nu mampu ngahalangan saurang oge. Leres teh. Ulah naon ulah putus asa tina rahmatna Allah. Sim kuring adu rencang di Cikampek. Ustad ngajarna ti magrib nepi ka isya ngajar budak santri Iqra. Ngan ku istiqomah ta si ustad alhamdulillah dinasibkeun ku Allah bisa hajian. Aya pekaryawan PT Pupuk Kujang Cikampek pensiunan. Ya Allah menang duit pesangon hampir 500 jutaan. Eta disodakohkeun ka si ustad. Ustad mending kene ibadah haji lah. Da kuring harta geus loba. Geus ibadah haji tuh lamun Allah geus ngadatangkeun nasib ti mana bae jalanna ku Allah didatangkeun. Pan eueuh nu nyangka. Si ustad keur cicing boro-boro mikirkeun ongkos ka Mekah. Aya ngaroko ge hese. Udah kolot santrina karoret di ditu mah. Di ditu mah. Ai di dia mati baheula. Karoret ka ustad. Jaba ustadna tukang ngaroko deui. Di ditu mah ustadna ahli hisab. Sahibul asbaq.
CS asbak. Dalilna kuat eta ustad. La ududa illa ma'a ududin. Teu sampurna udud kecuali ngareneng jeung jelema nu mawa udud gitu. Gitu. Boro-boro ongkos ka Mekah yang udud gitu boga duit. Eta jelema dermawan. Ustad, KTP mana? Iya Pak Haji. Kakak, iya. Hajiannya. Diberangkatkeun hajian. Tatanggana kabeh kaget. Eta ku nasib hebat ya Allah. Ngadatangkeun jelema soleh, dermawan soleh. Bisa. Lamun geus Allah nakdirkeun kana hiji perkara, moal anu mampu ngahalangan saurang oge leres teu. Wala rodda lima qadaita. Moal anu mampu ngahalangan saurang oge kana ketentuan Allah. Cek Allah kudu nasib tahun ieu, nasib. Batul 15 tahun nungguan daftar hayang haji. Si ustad proses ngan ukur 3 bulan. Ayeuna tos euy, tos haji ayeuna alhamdulillah. Yang sebagian jalma bahagia tetangga dulur baraya milu bunga terbus masuk kuring milu bunga tad nasib nu teu disangka-sangka hebat milu bunga tapi nu ijid bae aya nu sirik pidik teu pararuguh we ngocomangna teh tuh haji kosasih naon sia ongkosna dikasih astagfirullah mah itu mah haji mansur maksudna naon halamanna digusur ongkosna teh dinya ngajual halaman. Itu mah haji wahyu. Naon? Sawahna payu. Mehna mah ongkos ka Mekah ngajual sawah. Kuring teh habis pikir ka jelema nu kitu. Atukeun bae da sawah manehna. Lain sawah sia nu dijual. Batu nu ngajual sawah sia nu riweuh. Mun itu mah Haji Nurdin. Naon? Nurut dinas mehna mah. Atukeun bae nu penting mah nasibna eta. Leres teh? Mun itu Haji Tower. Aisyah Haji Tower naon maksudna? Mainna mah Kang Haji ongkos ke Mekah ngajual kebon dibeli ku Telkom dijieun tower duitna dipake ke Mekah berarti Haji Tower. Kuring teh habis pikir ka jelema nu kitu. Kumaha lamun aya nasib jelema ka Mekah tina duit ngumpulkeun ongkosna tina ngajualan pupuk kandang nepi ka bisa ka Mekah. Piraku balik teu Mekah jadi haji tai. Ulah kitu kabatur teh ulah. Coba diajar supaya berkah. Milu bunga karena kabungah batur. Batur bunga milu. Siapa tahu keberkahan orang lain selanjutnya berpihak kepada kita. Leres teh diajar gitu. Batur bunga main anu nyengsol teu pararuguh. Hayang ka ditu hayang ke Mekah. Heulakeun daftar ka Gusti Allah. Ibadah capek eta teh sabab ibadah fisik. Geus mah ongkosna mahal, ieu kategori nu kahiji ibadah capek, haji umroh capek. Ibadah fisik geus mah capek, ongkosna mahal, resikona nyawa. Makana rek nganterkeun nu ka Mekah mirip sedihna asa rek nganterkeun nu maot. Rek ka Mekah make baju bodas-bodas nu maot. Bodas-bodas rek ka Mekah dicengcerikan nu maot. Rek ka Mekah dialenterkeun nu maot. Rek ka Mekah naik pesawat nu maot. Naik katil eta pesawat pribadina Katil Airlines. Nu nganterkeun ka Mekah teu milu naik pesawat da teu daftar. Nu nganterkeun mayit milu naik katil. Dasar yeun. Pan kuring sering ngajelaskeun. Satu-satunya pesawat paling seram di dunia adalah Katil Airlines. Serem gitu asep katil, serem. Naon buktina? Bukti nu kahiji, nu hirup teu hayangeun naik. Ulah RT, kiai ge sieun. Teu percaya, cobaan isukan. Aya kiai liwat, rejeng gotong paksa, asupkeun kana katil. Moal teu bejad eta katil. Diluluh ku kiai. Kiai ge sieun. Nu kadua katil serem, bukti nu kadua nu pernah naik katil teu kabejakeun balik deui ka imahna. Sabab langsung asup kana liang. Katil serem bukti nu katilu nu pernah naik katil can pernah gagal. Paeh wae. Ulah coba-coba naik. Ulah coba-coba naik katil tara gagal. Komon ini. Moal gagal. Bu. Pak.
katil teh serem. Sabab nu pernah naik katil langsung asup kana langsung asup kana liang naon? Liang kubur. Makana ulah kajongjonan hirup teh. Mudah-mudah dunia nepi ka poho sujud, poho ruku, poho ngaji, poho ibadah, rasa rek salilana di alam dunia. Padahal sadar urang teh bakal ditungtungan ku maot asup deui kana dah hakikat urang teh Allah, syariat urang bijil tina makana loba jelema hirup di dunia mudah-mudah dunia nepi ka poho ka Allah, seorang syariat nama ngabelaan garoblok. Pantas orang ke maut ke asup deui kana berarti kesimpulannya dari liang untuk liang menuju mana sekali liang tetap hidup. Geus deklarasi sekalian. Urang nyen partai anyar lah. Partai liang. Teu susah nyolok eta mah geus aya liangan tinggal cos. Para liang, para hadirin. Bahkan bapak-bapak balik ngaji di dia ke di imah tengah puting rek neangan. Ya liang panto imah peraku salaki sia tengah puting naik kenteng rek nanaonan. Dengar resep pikiran teh ampun. Para liang, para hadirin, hadirat rahimakumullah. Ibadah nu kahiji kategori ibadah capek haji umroh. Tapi sok sajian capek ongkosna mahal, resikona nyawa. Aneh naon teh aya nu kapok. Wih ti ditu maka hayang ka ditu deui. Komo nu teu acan. Atuh da kumaha teh nikmat. Netep Ka'bah Baitullah. Naon rek nu pantes disombongkeun ku urang. Maca shalawat di peuneun makom Rasulullah. Ingat kana pidauh Nabi. Man zarani ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati. Sing sajelma nu ziarah ka kaula sabada kaula wafat, maka eta sarua jeung silaturahmi ka kaula waktu kaula hirup. Berarti orang ke Mekah ke Madinah lain jadi tamu Allah wungkul, tapi sekaligus menjadi tamunya Nabi Muhammad. Nama Yunan Ka'bah Baitullah atuh jelas neumrag kana dada. Naon nu pantes disombongkeun, pangkat disombongkeun, eueuh nanaonan. Jenderal bintang 4 ketika tawaf ngulingan Ka'bah teu dipapake eta bintang. Lalaki mah kabeh seragam sarua. Ihram kal mayit sataranjang seperti mayit. 2 helai kain putih atas bawah. Ihram namina. Teu anu pantes disombongkeun eta. Kunaon ai balik ti Mekah kunaon jadi sararombong, karak naik pangkat saeutik geus mau ngemung wauh jeung rakyat tu dihandap. Balik ti Mekah jadi sararombong, geus mung wauh deui jeung nu dihandap. Teu aya nanaonan urang teh. Karak ke kamari pan karak balik haji. Ting kumaha hareupeun Ka'bahna eta jelema hate teh. Balik teh ditu langsung di Borogod. Balik hajian langsung di Borogod. Aya pan kamarinya? Aya. CS bapak eta teh. Ya Allah ya Rabbana tak kumaha ke dihareupeun Ka'bahna hatena jelema. Pasti tayos ka anu tos ka Mekah besok aya. Nu pantes disombongkeun. Jabatan teh aya nanaonan. Harta kakayaan nepi ka Mekah nanaonan. Di Mekah mobil Alphard anu harga 1,3 miliar di Mekah dijieun taksi. Urang karak boga apaan sahiji geus sombong ka tatangga. Mung nanya-nanya acan. Padahal babatur ge nyahuan eta mobil teh 5 tahunan. Kadenge tina mengkolna. Remna jejeritan, kredit beda. Ulah sombong. Kasep ek disombongkeun nepi ka Mekah eueuh nanaonan. Loba nu leuwih kasep di Mekah. Saudi jararangkung, Turki mararancung, Libanon bararodas. Takuring aing ke Mekah sok teu pede leumpang di hotel. Saudi jangkung aing pendek. Libanon bodas aing geuneuk. Turki mancung aing saaya-aya. Keun bae nu penting mah liangna ka handap. Daripada mancung seukeut liang ka luhur. Musim hujan ngerebek. Mending syukuri. Alhamdulillah. Ya Allah. Geulis aing disombongkeun eueuh nanaonan di Mekah. Loba nu leuwih geulis, loba aki-aki ti Tajong leumpang. Lempang nu geulis di sisi Masjid Nabawi.
Tidak lagu retarang karena tihang masjid. Ayo we maleng da loba nu geulis jobet. Pamajikan ngagoak di tukang hakan. Loba anu kitu sering nyaksian kuring. Ting Bapak Pak Haji tos ka ditu ya Bapak tos anu ka ditu. Pernah tidak gor karena tihang aya. Jujur ti ayeuna. Ya Allah ya Rabbana teu bisa disombongkeun pangkat jabatan teu aya nanaonan. Paeunun ka Abah. Karasa hinaana diri di dinya. Haji, umroh, ibadah capek, tapi aneh. Teu anu kapok, wih ti ditu make hayang ka ditu deui. Kau malah menulis milu berjamaah, Masya Allah. Ngegeledakna suara imam kana hate. Janu adzan. Rasa anu adan di Mekah menyetrum kana hate. Di mana bae nu ngadenge kasedot lalumpatan marake semprani nu adan teh. Beda jeung di Cikampek, jelema nu adan teu make semprani. Nu adan-adan nu molor-molor. Cikampek mah. Di dia moal diteruskeun sieun kasalahkeun. Jadi itu masih gerebeg lalumpatan ke masjid. Masya Allah. Haji ibadah kategori nu kahiji capek. Nu kadua aya ibadah dibarengan ku nikmat langsung. Naon nikah? Nikah mah nikmat. Sesuai jeung kalimatna nikah NIKAH na nikmat na istu ningkatna karasa na aduh hakna haneut. Kumaha teu nikmat atuh panganten. Nu teu dina haram jeung lalaki jadi halal, nu teu dina haram jeung istri jadi halal. Ya akan tikahkeun aya walina, saksina aya. Naibna, penghuluna aya. Bahkan diresmikeun make surat-surat kepemilikan ditanda tangan hareupeun wali saksi eta surat-surat resmi. Aya SIM, STNK, BPKB, surat kepemilikan waktu nikah. Naon SIM surat izin menyolok. STNK surat tanda nurunkeun kolor. BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok. Aya komplit di dinya. Nikah kategori nu kadua ibadah dibarengan ku nikmat. Nu katilu aya ibadah nu dibarengan ku rasa nyeri. Naon Asep di sundatan khitan. Di hitan teh nyeri. Tadi kuring ngobrol sareng si Abang panganten hitan. Abang gimana udah sembuh? Tinggal dikit lagi copot. Tadi ngobrol eta menan urut suntikanana naon urut pamotonganana sugan gitu. Jadi kering, udah kering, dikit lagi nanti copot. Awas ulah copot jeung huluna bahaya eta nu penting huluna. Pan beda nyudatan ayeuna jeung baheula. Ayeuna mah sok lolobana estrada modern pan make suntik baal. Zaman urang disuntik baal teh baheula. Wah. Bener ngalaman di keuman baheula mah di balong supaya baal. Keukeuh we da nyeri Keukeuh bae nyeri. Ayeuna mah budak bisa action kieu sagala rupa. Aing boro-boro kitu baheula. Panggih jeung naon anu sok nyunatan teh naon ngaranna? Baheula bengkong, baheula mah bengkong. Nya bengkongnya. Bengkong naon baheula teh? Budak kajebeng mehna ngarongkong. Heuh bapak sunat baheula. Asa panggih jeung rampong baheula mah sieun. Pernah kejadian budakna di gandong ku bapana hayang kiih. Ka WC heula, pan baheula mah kiih teh bapak-bapak kolor porosotkeun, gantungkeun apa ku WC. Budakna diresotkeun, diecageun. Cicingnya abah rek kiih heula. Bapana ka WC budakna kabur geus make samping budak. Inuna gogoakan, bapana budak kabur. Bapana luncat di WC ngudag-udag anakna da sieun jauh. Begitu benang ditangkep, bengkong datang. Bapak sunat datang. Paraji sunat datang. Budak dilahun ku bapana. Bapana make samping. Budak make samping. Paraji sunat geus kolot. Pikun salah ngodok samping. Panu baheula mah diriung. Hareupeun panyawaran imah hari nyunatan teh isuk-isuk. Tatangga daratang, ustad daratang dimarhabakeun baheula mah. Kawitan salawatna mulai bisi kabur deui. Ya Nabi salam alaika. Goak bapana nu gogoakan.
Cai kiai mah husnudzon be alus sangka. Tandanya ke anak. Budak disundatan bapana gogoakan. Kan lila-lila teka arti. Getih geus usrat acret. Ya budak nu disundatan henteu ceurik. Malah seserian. Nu adu belajar bapana nu ngalahun. Kanyahoana geus beres. Paneuk teu kanana rag-rag ngageblug gede. Kobra kabuncit. Ece lain nyengir mikir ece nu baroga anak parawan bejaan tas si Tieni, si Nopi, si Reni, si Neneng, si Elis bejaan. Cek aja bubarok budak parawan ayeuna ulah ulin peuting-peuting teuing. Sabab ayeuna loba orai kobra laliar tengah peuting. Sekali macok bahaya. Bareuhna lila. Atuh bareuhna lila eta. Sekali macok. Parawan godo eling ieu zaman geus tiguling. Bukti ayeuna loba maling sela-sela. Samping khususna ka kaum istri hirup teh sing ati-ati sabab di zaman kiwari loba maling liang. Ceuli model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan. Dibawa ka panginepan sapeuting ucing-ucingan kawin karak 5 bulan geus ngais orok huntuan. Lamun geus kajadian kitu riweuh indung wirang bapak tatangga kiai salelembur kabagean warirang non warirang bau satu makanan ka semua kena getahnya. Tak doakan anak orang sing saroleh solehah. Amin ya Allah ya Rabban alamin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Hitan adalah ibadah tapi kategorinya nyeri. Sok sanajan nyeri tujuan hitan Kang Dedi. Lain ngan sakadar ngagugurkeun kewajiban, ngislamkeun anak lain. Tapi tujuan nyunatan budak krek nitah ibadah. Ya lo bandu salah kafrah. Beres hajat nyunatan nepi ka 3 peuting. Hajat abreg-abregan begitu tinggal capek reureuh ditanya nu hajat geus beres nyunatan budak beres. Gugur kewajiban budak geus diislamkeun. Aing geus disunatan geus dihajatkeun, pajarkeun geus diislamkeun, dididik ku indung bapana kana agama henteu, dianterkeun ka kiai henteu, diantep bodoh eta budak dina agama. Maaf Kang Dedi. Mubadir duit puluhan juta dipakai hajat nyunatan anak. Lamun budak geus disunatan teu diweuhkeun ka Allah ka Rasulna. Ulah waka di akhirat eta budak bodoh ngagusur indung bapana ka neraka. Di dunya keneh bakal karasa akibatna. Ayeuna geus loba beja teu saeutik kolot mulai nyarari hate ku anak-anakna. Leres. Ayeuna geus loba kolot nyari hate ku anak. Kang Dedi, hati-hati ulah diantep agamana ya budak. Sabab loba kolot ngantep bodoh karena agama ka budakna. Hati-hati tong di akhirat. Di dunia geus loba nganyarikeun hate. Akhlak geus laleungit barudak ayeuna beda jeung baheula. Urang ngabaheula ngadenge sora bapak ngadeg-deg hate sieun, ngadenge dehem bapak baheula. Cicing budak baheula. Budak ayeuna dedeheman lain sieun molotot ka bapana, malah tibalik bapak nu sieun ku anak zaman ayeuna. Leres. Baheula mah kolot dipikasieun ku anak, ayeuna mah anak dipikasieun ku kolot. Bapana dehem, budakna molotot. Naon Pak? Naon? Molotot anakna. Bapana nu ngadeg-deg. Oh, henteu ceng. Pasrah. Baheula rek ngaliwatan indung bapa dodongkoan, mah Pak, calikna geser abdi bade ngalangkung, mah Bapak geser bilih kadupak ku abdi bebeja. Anak urang gitu teh ayeuna. Anak urang gitu teh ngaliwat ayeuna. Ih, teh aya perasaan budak ayeuna mah. Indung jajalaneun pura-pura teu neuleuh budak ayeuna mah. Men seret mereka nyungsep indungna pan kalayak. Bapana gogoleran di tengah imah dilengkahan budak ayeuna mah. Ceak gua julung. Ngalengkah kagok nincak beheung bapana mending ngek. Anak jurig juga eta. Geus nincak beheung bapana molotot ka bapana bokap sih, bokap.
teu nyambung dahar jeung teri tina biwir bijil bokap. Datang indungna nyokap. Datang dinikna nyokep. Torojol akina nyakop. Eta bahasa jurik di mana eta? Loba kolot nyari hate ku anak. Kuring ek naros salah saha. Salah saha. Ayo saya nyalahkeun budak saya. Salah saha. Budak mah kos kacang Kang Dedi. Ai kacang kumaha tuturus. Tuturus nangtung kacang milu nang. Tuturus na dengdek kacang na deng. Tuturus nang huyup pu kacang na ngalayah. Budak ibarat kacang, tuturusan, ku bapakna, sabab bapa nu boga tuturus. Nu boga kebon kacang, atuh bagi-bagi tugas. Budak ibarat kacang, ai kacang kumaha tuturus. Nu boga tuturus bapakna. Nu boga kebon kacang, indungna. Berarti tugas bapak ngalalempeng tuturus. Tugas ibu ngoredan kebon kacang. Ulah barala teuing kored. Sok loba oray. Pasunatan ieu lain jorok lain. Pasunatan fikih asalna ti Nabi Ibrahim alaihissalam disampunakeun ku Rasulullah. 5 diantarana hiji khitan ti Nabi Ibrahim. Nu disampurnakeun ku Rasulullah. Nu kadua neutekan kuku ti Nabi Ibrahim pasunatanana. Nu katilu nyetrip kumis di lalaki sunat nyetrip kumis. Nu kaopat ngerok bulu kelek ti Nabi Ibrahim pasunatan asalna disampurnakeun ku Rasulullah. Nu kalima ngerok bulu sayang careuh. Sunatna dikerok jang di lalaki. Mun awewe mah sunatna didudut. Pasunatan eta ya Allah ya Rabbana. Bu. Pak. Berarti beres nyunatan budak, hajat nyunatan budak can beres tugas itu Asep, Cikang Dedi can beres. Loba keneh tugas Dedi. Pikeun ngislamkeun ieu budak. Kumaha cara-carana bereskeun sababaraha kakuatan, tanamkeun ka budak ti leuletik sababaraha kakuatan. Di antarana hiji quwwatul aqidah, aqidahna kuatkeun ti leuletik. Tauhidna mantepkeun ti leuletik. Supaya benar-benar wauh ka Allah ya budak. Sakumaha didikan kolot baheula. Ai baheula mah geuning kolot indungnya bapak. Lamun geus nyekal budak ngais budak ngobrol jeung budak telepas lambai indung bapak urang tina kalimat Allah. Ai ngobrol jeung orok Allah. Ya Rasulullah. Kitu biasakeun ayeuna ka budak teh. Geus pajauh-jauh ayeuna mah teu aya nu kitu. Baheula mah deudeuh indung jeung bapak ka anak Allah bari ngahuapan teh geuning baheula mah dibeuweung digayem heula ku indung deueuh blender baheula mah ieu we cap jigong tapi enak we sok sanajan dibeuweung ngalaman baheula ngalaman pan dihuapan teh dibeuweung ku indung kadaharan kasep bager raja ieu mah geus soleh bager lapar dihuapan. Mantak aya peneliti baheula naon sababna budak baheula loba nurut ka indung sabab budak baheula loba ngadahar ciduh indung tak nurut aya mah geus jarang teu aya aya nama di mana aya ge moal teu kalalabur budak coba nih ka di imah ku ibu memesare jangka Pak Kasep ka dieu supaya ujang nurut ka emahnya yuk mam moal teu mangpret mah budak loba rasa mah jadi rasa dejigong malah ngaledek ku eta budak. Baheula mah nurut bae urang ya Allah. Dihuapan bari dizikiran, bager soleh. Sinya ka mah ka bapanya, nurut ka mah ka bapa, taat ka Allah ka Rasul, salametkeun emah jeung bapa anterkeun ka di akhirat ka di pantos surganya. Eta bari dihuapan terus diasuh urang teh diayun ku indung bapa darek sare. Ayo bager Kasep. La ilaha illallah. Nyarekeun budak zikir Allah nu diwauhkeun kana cili budak. Budak di mandian
Disedok disipat baheula ku indung inget si Raja, si Bager, si Kasep, sing soleh Bager. Allah ya Rasulullah baheula. Ari ayeuna kumaha? Budak disedok disipat bebek belur banget budak. Polototan ku indung anak iya make nanya anak saha? Pugu anak manehna. Nya orok jadi hulang-hulang tadi aku ku indung. Orok jadi mikir atuh aing anak saha. Ku indung nangis tadi aku. Sok aya nu kitu sok aya. Heueuh ka anak sorangan teu ngaku. Anak tah iya ku katep-katep teuing jeung aneh. Jadi indung nu cadel aneh. Ti katep, ti lajat, ti menak, ti kotok, ti embe, kabeh tai absen. Ameh gaul budak jeung tai. Atuh nu bentes we ngomong jeung budak teh. Si Kasep, si Bager, si Menak, sing soleh Bager. Allah, ulah nanya anak ta, ulah. Bapak nage sarwana, balik gawe datang ka imah dipapag ku anakna, anak muka panto. Aya puyang, Bapak ngagoak anak ta, iya. Anakna hidang bisa ngajawab, anak iya. Puas dibalikan. Tapi ece apalkeun eta lumayan nya. Lumayan eta ubar pasea. Anak ta ubar pasea. Kuring pernah ngalaman eta, nyobaan. Pamajikan pundung, diuknya kursi tengah imah ku kuring gero. Neng ka dieu aya perlu teu nyamperkeun pamajikan manyun bae. Kuring bingung mikir kumaha carana ngubaran. Ingat kadinya. Samperkeun dodongkoan lalaunan. Geus pahareup-hareup jeung pamajikan kuring ngagoak anak ta iya oeng-oeng anyun. Langsung pamajikan calangap ngudag-gudag aing langsung cager harita keneh. Sok ece amalkeun. Bisi salaki pundung manyun di tengah imah eta ubarna. Ece ka dapur seduh cai kopi samperkeun salaki nu keur manyun ece ngagoak anak ta iya. Oeng-oeng ideng. Nah, insyaallah ece dicabok eta. Ya Allah, bisi isukan panggih jeung tatangga nu teu hadir ayeuna. Panggih di warung balanja, ece peuting hadir di eta di Haji Sa, di Haji Jono pangajian, hadir menang naon? Anak ta, ieu tatanya wae. Mayan. Ya Allah ya Rabbana. Baheula. Budak tengah peuting ceurik baheula indung ku solehah. Bager Kasep ulah ceurik wayah kieu. Tatangga kagandengan keur istirahat. Emak ge panahayang sare angguran bager sare dihayo. Diayun ku emak sallallahu rabbuna. Sholawat nu dibaca tengah peuting. Nyarekeun budak. Diwauhkeun budak ti leuleut ka Allah ka Rasulna, dikuatkeun akidahna dengan berbagai macam cara indung jeung bapak baheula. Ibu yang hareupan budak ceurik tengah peuting naon nu diomong? Yang hareupan budak ceurik tengah peuting. Budak dicekek. Kakesak ku indungna mewe ke mawe. Ngogon heungkeun. Dilulu budak tengah peuting dileyak beheungna. Ajurig. Tengah peuting nu weuhkeun ka jurig. Budak repeh, da sieun ngadenge jurig. Ngan malik nanya, mana jurigna mah? Indungna lieur neangan jurig. Eret salakina kerek belah juru. Tuh jurigna molor. Astagfirullah. Eta ka jurig, eta ka salaki wani nyebut jurig. Zikir, wauhkeun ka Allah ti leuletik. Budak ceurik tengah peuting, sare. Ayun. Pan isuk-isuk mah kudu hudang ngaulaan maneh. Ayun mah, heuh ayun hayo. Banting na ayunan pada hari Minggu kuturut ayah ke kota. Nya budak tengah peuting dibere lagu eta lain sare jadi molotot. Mikiran hayang kira poe Minggu. Keun bae atuh Asep da lagu budak. Heuh lagu budak tapi kan eusina nitah ulin. Sok make lagu, tapi laguna nu nitah ibadah. Ganti judul tong hari Minggu, hari Jumat atuh.
Jang, perem, maboga lagu balik ngaji kamari. Di majelis talim Al Jono. Haji Jono ieu teh meureunna. Al Jono. Sok perem jang, maboga lagu judulna Hari Jumat. Pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid. Lagu tapi ngadidik ibadah. Pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib. Ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah. Mengajarkan kita supaya baik sholatnya. La ilaha illallah. Lumayan eta lagu. Indungna milu dikir. Pelangi-pelangi ganti mengaji. Mengaji barokah jiwamu. Marah pusing kacau hilang karenamu. Allah Maha Agung penuh kasih sayang. Mengaji cinta Al-Quran. Eta ngadidik lagu gitu. Datang bapakna, perem jang, abah boga lagu matematika, dengekeun jang. Ji jeung hiji jumlahkeun jadi 2. Lamun bisa ngaji engkena bisa ngadua. Itu kan lumayan matematika eta. 2 jeung 2 jumlahkeun jadi 4. Mun bisa ngadua engke bakal menang berkat lumayan. 4 jeung 4 jumlahkeun jadi 8. Mun loba berkat moal bese barang hakan lumayan. 8 jeung 8 jumlahkeun 16 sebebarangakan pasti bakal awet beas lumayan. 16 jeung 16 jumlahkeun 32 mun geus loba beas bisa mere kami toha alus. 32 jeung 32 jumlahkeun 64 bageur kami toha pamajikan bisa 4. Nah eta. Setuju Bapak-bapak? Itu Pak Kuwu di tukang meni kieu. Ibu-ibu setuju? Ente, guys kuring eleh lah. Daripada ini kejeburkan kakulah ku ibu-ibu. Bu, hayong gaduh caroge setia ka ibu hayong teu elmuna di bejaan ye. Ti Siti Khadijah ye, radhiyallahu anha hiji pinter nyenangkeun salaki ku bahasa, ulah ngaluhuran suara salaki, ngobrol. Kudu rendah ti suara caroge. Gelis kade sekedap Siti Khadijah dipanggil ke Rasulullah. Labbaika ya Rasulullah. Rendah suarana. Isi orang gitu tuh Pak. Jujur jawab istri orang gitu tuh. Satu kegagalan. Dua, senangkan caroge ku tingkah laku. Kumaha kitu Asep. Siti Khadijah pamemayunan Rasulullah tungkul teuwantun netep wajah caroge. Ibu gitu tuh. Kegagalan kedua. Ayo guys kumaha tuh pamajikan orang Pak. Geus matanggah panon molotot ciduh muncrat pamajikan orang gitu Pak di smackdown nu gitu mah. Patak ke balik ngaji dites ku bapang ke. Memeh sare di imah. Hasil ngaji ayeuna. Nyai kade sekerap aya naon sih? Cek bapak. Hasil ngaji. Lain akang teh balik ngaji bieu memeh sari jadi hayang ngopi. Lamun nyai teu capek pangseduhkeun kopinya. Oh, rendah ibu ngajawab. Kopina rasa cinta apa rasa rindu? Salakina calangap. Kopina rasa sia. Ibu ka dapur seduh cai kopi korong asupkeun. Asli eta. Tilu senangkeun caroge ku dandanan eknaros. Ibu sok dandan tara? Sok ka mana? Jujur salakina ka undangan. Ka undangan ka pasar bebak belur pabrik cet pararina kana beungeut kabeh. Giliran molor jeung salaki percis neuneu pelet nyasar. Ya Allah tali kutang pegat sabelah. Sabelah sambung make paniti. Buuk rawa gerwig. Ngagolerna kasur. Salakina asup ka kamar renghap ranjuk. Muringkak bulu punduk. Nu dibaca ku salaki di kamar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maca ayat kursi salakina. Ya Allah. Ya tengah puting di kamar ayah penampakan ya Allah. Ayah ditelak-telak gening pamajikan.
Keun bae goreng-goreng gak aing sono digabruk ku salakina. Salakina gogoatan. No panitih nojos. Geus mah goreng bau nyiksa. Pamajikan model kitu Pak geus meujeuhna di kana kulkaskeun. Robah Bu, bahkan hebat-hebatna Siti Khadijah tos geulis alami tapi dandan deui di mana rek mayunan Rasulullah ek diperyogikeun ku Rasulullah. Naon margina Siti Khadijah uninga kana kahoyong Rasulullah. Margina Siti Khadijah sok tipayun nawiskeun diri kacaroge. Ya hebatna Siti Khadijah. Gusti, wengi ayeuna abdi diperyogikeun henteu. Kunaon kitu geulis? Upami abdi diperyogikeun, engkin wengi abdi bade dangdos. Upami teu diperyogikeun, nyuhunkeun widi Gusti sing ridho. Abdi hoyong ibadah dugi ka subuh. Pamajikan urang gitu teh. Geus eueuh araheun. Cik atuh Bu nurutan gitu. Cek ibu-ibu lah lalaki ogo, salaki ogo Asep, salaki ece mah ogo kumaha. Tong boro ditawaran, teu ditawaran ge nyuruduk. Basa-basi menang ganjaran. Cobaan ku ibu isukan. Di sore keneh nawarkeun diri, Kang. Penting pake moal gitu. Terus kana ban serep wae. Cek salakina emang kunaon? Mun ek dipake beres salat isya rek dandan. Lamun teu dipake rek molor. Sugan rek ibadah rek molor. Cek salakina, oke, aku perlu. Ibu jawab, oke, aku layani. Beres salat isya ibu dandan. Sing geulis ngelehkeun panganten. Bapak gura-giru di masjid balik salat isya. Da inget geus janjian jeung pamajikan. Begitu datang nepi ka hareupeun pantok kamar, bapak gegedor. Trek 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 trek. Jeng 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 jeng. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jeng 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 jeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kaukah itu Rika? Aku Aci. Aci Haji Jono. Ya Allah, buka panto kamar, ibu geus geulis, bendolku senyum, tring. Salakina kaget muka panto kamar. Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Rika. Ani. Si Ani jeung si Rika. Gelis, akang ridho. Nyai geulis dangdan. Jang akang meureunnan eta teh. Atuh mohon kanggo akang. Salaki ridho ibu dangdan geulis, maka karidhoan Allah tamplok ka ibu. Hei. Mimin, hei. Hei dangdan ngageulis lain jang batur jang salaki sehingga salaki ridho, maka karidhoan Allah tamplok kanggo ibu. Alhamdulillah. Leres akang ridho nyai akang ridho. Lain ngomong-ngomong jamu-jamu akang pesanan akang mana. Eta dina meja akang. Geuning ieu 2 gelas. Nu hiji nu abdi Kang, nu abdi sari rapet, nu akang kuku Bima. Cek salakina, gelas nu akang mana? Pamajikanna poho. Da ngarendeng gelasna. Ting nu ieu apa nu ieu? Dua nana bodoh deh. Cek salakina nu mana bae lah. Nu penting mah jamu-jamu moal mantak utah. Akhirna salah nginum. Salakina nginum sari rapet. Pamajikanna nginum kuku Bima. Rek sasonoan teu jadi. Pamajikanna kadadak hariras teu pararugu. Pangarugu kuku Bima. Salakina ceurik nepi ka isuk. Rapat tuh bisa ki. Nah kalakuan temen kitu sate komar. Cing atuh merekan gelasna. Ame ulah patuker. Geus ulah make nu kitu.
Rasulullah mah mere contoh lain jamu-jamu lain yang obat kekuatan jang sosonoan dicontohan ke Rasulullah memeh sosonoan mandi sunat japap. Mandi sunat jafaf niatna nawatul gusla li jafafi sunnatalillahi ta'ala. Beres mandi sunat abdas, beres abdas ngadeg 2 rakaat salat sunat mutlak neme sosonoan eta kekuatan sa Rasulullah. Tiris Asep mandi heula di dieu mah beda jeung Karawang panas. Ieu mah mendingan hod-hod aing gitu meuni baal kulit. Nya oke mah aing make sepatu bot aing tadi ka dieu. Dedi teu ngabejaan ka aing sia mah. Geus mah tiris coba aing di luhur di puncak. Geus nata tangkalan aing di luhur atuh ceramah teh. Ya Allah ya Rabbana. Tadi laksanakeun aing butuh duit. Ya Allah, subhanallah. Bu, Rasulullah mah ibak, tiris Asep di dia mah wudu, ku wudu bae. Beres wudu, natepan sunat 2 rakaat mutlak, beres salat sunat mutlak naik tempat tidur. Nu diajarkan ku Sayyid Ibrahim cucuna Rasulullah, masih keturunan Rasulullah, habibnya Rasulullah. Mare pelajaran memehna sosonoan hiji nu diaos Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab 313 wangsulan. Sabada eta maca deui eta Sayyid Ibrahim Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. 113 wangsulan teras ngaos la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 4000 wangsulan. Bantak tiba da Isya napi ka Janari di damelan putra nasadayana 13 eta putra Sayyid Ibrahim anu 13 eta pameket sadayana jaradi wali Allah. Jaradi wali sadayana jaradi wali. Jadi hayang naon-naon teh kudu aya pelajaran ti mimitina heula kitu. Aya tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Jadi aya pendidikan samemeh dilahirkeun. Asep berat urang babacaan gitu mah teu apal ongkoh nu apal urang mah. Ibu bapak wudu beres wudu salat sunat mutlak naik tempat tidur. Cek ibu pak urang maca naon atuh cek si Asep ge nu bisa we urang mah heuh naon kulhu we urang mah bara kulhu 3 kali palak binas 3 kali terus beres palak binas sosonoan Kang aya keneh bacaeun naon ayat kursi sabaraha 7 terus salat kamilah 1000 ibu-ibu nangtung geus we tong sosonoan urang istighosah jeung aing nepi ka subuh cenah ek sosonoan diajak istighosah. Urang masa bisa bae baca ayat sakalimat 2 kalimat minta ka Allah Gusti berkahna ieu ayat ieu kalimat mugia turunan abdi saroleh solehah kitu. Eta cara nu bagus. Berarti Kang Dedi can beres sabada nyunatan anak ieu budak kudu dibauhkeun ka Gusti Allah. Nu kadua tanamkeun kekuatan ilmu agama. Memeh kana ilmu umum ieu si abang waukeun heula kana ilmu agama. Sebab tina hadis Rasulullah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Neangan ilmu wajib ka Islam lalaki Islam awewe. Nu diwajibkan ilmu tidinya adalah syar'i, ilmu agama heula. Memeh budak diwauhkeun kana matematika, wauhkeun heula kana huruf hijaiyah Al-Qur'an. Memeh budak diwauhkeun kana komputer ilmu fisika, wauhkeun heula kana ilmu fikih tata cara ibadah. Lamun geus ilmu agamana kuat, sok eusian ku ilmu dunya, ek dicetak jadi naon ieu si abang, ek jadi insinyur, ek jadi profesor, ek jadi doktor, ek jadi pengusaha, silakan Islam bebas, tapi santeuna lamun boga dasar agama kuat, ieu budak di mana geus sukses, moal jadi budak anu belegu ka indung bapa. Leres. Sababna loba kajadian anakna geus sukses, meakeun harta bapakna, harta indungna. Kebon dijualan jangan biayaan kuliah anakna, imah dijual jangan biayaan sekolah anakna, bahkan nepi ka modal usaha indung bapak beak
Nah aing geus sukses. Indung bapana dijieun babu, dijieun bujang. Naudzubillah min dzalik. Sabab didikan agama teh aya teh jadi penyeimbang. Gitu Kang Dedi. Wayana si Abang. Karena ilmu agama ulah diantep bodoh. Cenah ngarti karena ilmu agama. Supaya keimbangan ya budak. Di mana sukses dunia, nah sukses agama, nah. Mual-mual kabablasan ting lah. Sabab emot zaman ayeuna kita hariwang. Kulo bangantep kolot karena ilmu agama na bodoh barudak. Di zaman era goblogisasi ayeuna. Di zaman era penggoblogan masa kini. Jadi loba budak geus gara roblog ka inung bapa, loba budak geus nganyerikeun hate inung bapa, loba inung bapa nyeri di hate ku anak-anakna. Padahal maaf, ek dikumpulkeun harta anakna miliaran triliunan sadunya, harta anakna dikumpulkeun buat mayar jasa inung jeung bapa moal kabayar jasa inung bapa. Sampai-sampai Rasulullah ngancam, sok sanajan aya umatna salat berang peuting teu katinggalieun fardu sunat. Puasa pada sunat tika tinggalin haji umroh tiap tahun, tapi di akhirat di cirian moal menang syafaah eta jelema. Sahabat naros nah Gusti teu dibere syafaah, pan eta jalmi teh puasa pada sunat, salat pada sunat tika tinggalin berang peuting, haji umrohna tiap tahun, kunaon teu dibere syafaah? Saur Rasulullah, aya kasalahan eta umat kaula. Kasalahan naon? Memeh mautna teu menang ridho indung bapa. Sabab eta jelema teu menang ridho indung bapa. Salilah hirupna di dunia rajin ibadah, tapi rajin nganyerikeun hate indung bapa sehingga mautna teu menang hampura indung bapa, di akhirat moal menang syafaah. Entong orang pantaran umat biasa, Alqamah sahabat Rasulullah, ek maca syahadat dibimbing langsung ke Rasulullah, teu bisa maca syahadat. Kauninga ku Rasulullah pernah nganyerikeun hate indung. Langsung Rasulullah ngutus Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq samperkeun itu indungna Alqamah. Ya Alqamah anakna keur sakarat, teu bisa maca syahadat. Bejakeun ka indungna, sing ridho, sing ikhlas, hampura. Abu Bakar Siddiq datang ka indungna Alqamah, tetep indungna Alqamah nyeri hate. Abu Bakar bejakeun ka Alqamah. Kaula moal ngaridoan, tetep nyeri hate. Cukup Abu Bakar ngutus Umar bin Khattab, Utsman bin Affan diutus, terhasil. Terakhir Sayyidina Ali diutus ke Rasulullah. Ali datang ke indungna Alqamah. Lamun bener moal dihampura ya anakna nu ngaran Alqamah sehingga teu bisa syahadat ayeuna rek ngalepaskeun nyawa, memeh dibeulem ku Allah di neraka engke ya Alqamah ayeuna keur hirup keneh rek dibeulem ku kaula. Bejakeun ka indungna Alqamah bisa rek nyaksian anakna rek dibeulem ku kaula ayeuna. Ali datang ke indungna Alqamah. Begitu dibejakeun ku Sayyidina Ali indungna Alqamah, ceurik dirinya. Ali wartoskeun ka Rasulullah, ulah dibeulem Alqamah, ulah dibeulem. Kitu-kitu ge anak Umi. Komo keur hirup keneh ngapan keneh rek dibeulem ku Rasulullah. Ulah dibeulem karunya. Umi ridho. Begitu geus ridho, karak Alqamah bisa maca syahadat. Itu beratna ka indung ka bapa, hati-hati. Tak kaya jasa indung bapa teu bisa dibayar ku anak. Komo jasa indung? Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung lagi. Tamun anak-anak 11 aing bulak-balik lagu didinya. Ku Rasulullah sampai diangkat 3 tingkat ibu derajat di atas bapak. Mantak bapak-bapak hampura. Ulah coba-coba nganyarikeun hate pamajikan. Ibu-ibu hayang nama surak dibelaan ku aing bieu. Ulah coba-coba nganyarikeun hate pamajikan. Sabab jasa pamajikan teu bisa dibayar ku salaki. Naon Asep? Hiji, pamajikan normalna melalui. Terus terang, jujur, ibu-ibu, memeh normalna kehamilan teh sok miceunan darah kotor heula sabulan sakali, leres teu Bu? Naon ngaranna? Bahasa agamana naon?
Head bahasa nasionalna, men bahasa Sundana naon di dieu? Kotoran. Hah? Kotoran atuh empel bae. Bahasa premana naon? Aya bahasa premana aya. Si brewok utah getih. Si botak jadi merana. Bu, ketika ibu men, karasa ku ibu. Nyeri cangkeng, nyeri awak, urang lalaki ngarasakeun teu. Urang mah yang tarima bersih. Cek ibu-ibu atuh teu adil no men awewe, justru adil ketika ibu men 5 menit 5 detik di keadaan lohor ibu men, begitu adaan lohor ibu molor. 12 nepi ka isya. Cek salakena dosa teu salat-salat. Sorry Kang, men. Bulan puasa salakina kokoloyongan puasa leuleus. Asup ka kamar pamajikan ke dahar. Hayo sia nyai teu kanyahoan teu puasa. Dosa nyai. Sorry Kang, men. Enak kata ibu. Makanya ibu lamun boga salaki tara salat tara puasa berarti salaki ibu. Men. Dielingan mineng tapi teu nurut bae, gampang. Oke mah gampang carana. Yang mengatasina gampang. Soptek urut ibu wawalkeun kana sungut salaki. 2, jasa nu teu bisa dibayar ku salaki di pamajikan naon? Hamil. Tong gede beuteng 8 bulan keur nyiram ripuh ibu-ibu. Leres teu? Anu nyiram ripuh aya samar kahayang cenah nu nyiram. Bel tatangga di ditu nyiram aneh-aneh kahayangna. Nyocolkeun kejo kana tarang kiai goblok. Boleh nyiram sia mah kasurupan. Saha kiai nu hayang dicocol tarang. Nyiramna aneh. Sakitu teh nyiram jan gede beuteung 8 bulan. Di bawah ka mana-mana jabah hareudang bayeung yang cek ibu-ibu sare ge teu tibra. Salaki mah kerek tibra pamajikan guling gasahan. Beuteung 8 bulan hamil. Yang ngireung bae keplok pegel. Nang kuban sieun mejret. Nang karak curiga. Sieun anu teh tarekelan deui. Da salakina terkenal juara 1 dunia panjat pinang. Geus ripuh pamajikan maka siksa. Beres hamil, borojol, lahir, berat, nyawa tarohanana. Bapak mah teu ngarasakeun. Tapi pamajikan jeung bidan di jero kamar ngeujeunkeun orok, nyawa nu ditarohkeun. Salakina mah di luar ngenyotan jinggo. Bari wiridan lalaki awewe, lalaki awewe, lalaki awewe. Pamajikan mah di kamar. Leres Bu? Leres teu? Coba salaki anu tanggung jawab hebat. Datang nyamperkeun ka kamar. Nyai sabar tawakal, ayo heujeunkeun. Akang boga doa ti kiai. Hana waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud biqudratil malikil ma'bud. Eta baca Pak setiap istri ngalahirkeun supaya dilancarkeun. Teu bisa ase babacaan anak bantuan ngaheujeun atuh. Karunya geus maregung pamajikan. Budak sirah geus nongtot hese bijil. Ayo nyai paksakeun. Nyeri Kang, nyeri. Saeueuh tanaga leuleus. Jeung Akang, semangat. Ayo jeung Akang 1 2 3 ayo nyai. Hayo nyai. Alhamdulillah. Salakina ti heula ngajuru. Bidan ge reuwas. Ya orok bau naon. Goblok modal. Takulah nyepelekeun karena perjuangan pamajikan. Nyawa ditarohkeun. Cek ibu-ibu sugan geus ngajuru mah beres tugas Asep encan. Eueuh deui nu bisa ngarepehkeun orok tina ceurik iwal indung. Bapana mah teu bisaeun. Ku bapana mah dikekesek. Mungkin jejeritan eta orok. Tapi ku indung, kadieu Kang, kadieu eta budak kadieu. Bager Kasep, anak mama. Langsung ku indung marepeh. Sabab remote kontrol orok aya di indung. Kodok, burial, rolol, lep. Repeh eta orok. Kom orok jabri, repeh pisan. Eta cocokan manehna pugu eta. Geus kasiksa indung. Peuting tengah peuting hayang sare tibra teu bisa boga orok. Salakina mah kerek. Tapi indung mah ngore jatuh hudang. Repeh ku indung kodok burial lolep. Cek indungna bari nyusuan aing sare deui. Karek ngalenyap 3 menit hudang deui. Da anu oa-oaan hiji deui. Gede sorakna teh.
Ya Allah, perjuangan indung. Pantas kok Rasulullah diangkat 3 tingkat derajatnya di atas Bapak. Sabab aya perjuangan indung teu bisa dibayar ku anak. Mudah-mudahan ya budak sing soleh, dididik ku ilmu agama akidah anu kuat, atau ilmuna agama na ibadah na sing hebat. Ulah diantep bodoh, ripuh jadi jelema bodoh. Lamun budak diantep bodoh, bisi ngabobodo kolotna nu ripuh engke. Urang geus ngarumasakeun lah. Geus kolot kieu mah rek belajar deui balik di kangorapan geus katerapan DRS, aing geus kolot mah. Naon DRS Asep, dokter Andes lain penyakit aki-aki ini. Naon DRS teh dedeleuan rasa samar-samar. Pak kunon tara maca Quran, geus teu kadeuleu. Tuh geus kolot. Nu kadua DRS dada rasa sesak. Mak kunon tara katingali ka pangaosan. Lah boro-boro ngalengkah kanu jauh kanu deukeut geus arareungap. DRS. Nu katilu DRS dedengean rasa saliwang. Bah ti mana beas beureum. Pan teu nyambung. Sabaraha liter genep karung. Mudah-mudahan Abah dileg-leg maung. Amin. Eta make amin. Udah saliwang. Tak itu ndak belajar kudu tileuleut da geus kolot mah tinggal hanjaka. Kitu jadi jelema bodoh teh bisa riweuh sorangan jeung ngariweuhkeun batur. Kitu Dedi budak ulah diantep bodoh isi abang bisa ngariweuhkeun keluarga. Resikona jadi jelema bodoh teh ngariweuhkeun. Contoh budak ngora bodoh nongkrong di jalan. Di seberang jalan aya nini-nini keur nangtung. Niat nama alus atau budak ngora teh ngan bodoh teu tatanya. Cek niat budak ngora mun nini-nini dibantuan nyebrang aing bisa menang ganjaran. Budak ngora lumpat nyebrang jalan dicakaleun nini-nini. Dipaksa ayo mak mentas ayo mentas mempengueuh mobil. Tan nini-nini tetara jalan goblok engek di bawah ka mana. Geus tong loba omong mah mentas buru membawa mobil. Begitu geus nyampe teh cek budak ngora mah kunaon teu nganuhunkeun. Malah amek-amekan cek nini nganuhunkeun naon aing karake mentas aing dibalikeun deui ka dieu. Atuh ngahuleng teh budak ngora. Hor, ari nini tadi di ditu rek mentas apa reureuh. Pan imah aing belah ditu. Menang hese-hese aing mentas. Aing geus salamet dibalikeun deui ka dieu. Cek budak ngora geus atuh mah hampura kunon teu ngomong, arek ngomong kumaha yang ngadudut manten. Eta budak ngora tanggung jawab, geus mah tanggung jawab, hayu dibalikeun deui ka ditu mempengaruh mobil, hayu mentas. Nini-nina belagu. Mantan preman baheulana. Cek nini-nini, geus aing ge bisa tadi sorangan mentas. Ulah ngabantuan. Cek budak ngora tuh hayu mentas. Nini-nini mentas di tengah jalan aspal reureuh. Capek nyeri tuur. Ayo motor kenceng. Ruas ta budak ngora na motor. Digilekeun motor bari ngerem. Cek budak ngora, nini tolol. Mejeng di tengah jalan. Nini dikitukeun ngadat. Lain aing nu tolol, sia nu tolol. Nabrak aing teu keuna. Luh. Cek budak ngora na motor nyaho kieu mah digiles ku aing tadi. Itu nu bodoh teh ngariweuhkeun sarerea. Terus ulah jadi jelema bodoh. Budak ulah diantep bodoh, cenah ngati kana agama. Nu terakhir beres nyunatan budak, jadi ngabereskeun akidah nu kuat, ngabereskeun ilmu ibadah nu kuat, nu katilu bereskeun jihadna. Eta budak kudu ditanamkeun daek berjuang di jalan Allah. Carana kumaha Asep? Diajar sedekah eta budak. Mun dibawa ka masjid Jumatan teh budak bere duit. Yang iba ger cekel artos kangonon Pak moal jajan lain jang jajan di masjid sok aya kotak jariah lebetkeun kana kotak jariah eta maksudna naon nya panya eta na kotak jariah dikumpulkeun eta duit ku DKM engke dipake ngabangun masjid berarti urang sarua jeung ngabantu pembangunan masjid kunaon ti leutik diajarkeun kitu budak supaya dina budak eta jadi dermawan kena budak jadi pengusaha moal jadi pengusaha nu pelit kana agama daek berjuang di jalan Allah gitu. Tanamkeun ti leutik jang ku sedekah moal jadi sangsara. Sabab saur Nabi, "Ma naqasa malun min sadaqatin bal yazdad."
Harta yang kau sedekahkan di jalan Allah, itu harta bukan hilang, justru bakal ditambah ku Allah. Mudah-mudahan rizkina sing makin ditambah, ekonomi rizkina Kang Dedi sekeluarga Haji Jono ieu sing leuwih dibarokahkeun ku Allah buat bekal ibadah. Ieu budak sing soleh, taat ka Allah ka Rasul, nurut ka indung ka bapa, sing mampu ngangkat derajat indung bapana dunia akhirat. Bedoana teh sadasem kuring paparinan sehat, sing paparinan panjang umur, dina hiji waktu bisa silaturahmi deui ka dieu, kalawan sehat walafiat barokah sadayana, anu dararamal sing leuwih berkah badamalanana, nu tanina sing leuwih berkah tanina jeung hasil tatanena, uge anu daragangna sing sukses dararagangna buat bekal ibadah, anu jara di karyawan, naon bae pakasaban urang nu halal, sing mantak ngajadikeun kaberkahan hirup urang dunia akhirat, sing barisan nasib ziarah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatin ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma jal auladana wa dhurriyyatana dhurriyyatan salihatan alimatan ghadiyatan jamilatan sihhatan dhahirana batina min ghairi masyaqatin wala ta'abin wala nasabin wala dhainin wala jununin wala fitnatin wala mihnatin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ya Allah hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shfi' lana bi shifaa'ika wa dawi lana bi dawaa'ika shifaan 'ajilan bi haqqil Qur'anil 'azim wa bi syafaa'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.